Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wala hawla wala quwwata illa billah. Qala ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa wa yuqimus salata wa yutuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulullahil habibul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin asy-syakirin. Amma ba'du. Puji kalayan syukur sumangga orang sami-sami panjatkeun ka Allah Subhanahu wa taala. Kalayan bidimanten alhamdulillah urang sadaya masih keneh dipasihan kapercantenan kanggo sami-sami kampal di masjid dina raraga ngalaksanakeun salah sawilas warang tahaqquh atau talabul ilmi. Shalawat wa salam mudah-mudahan kalamina tetap dipicurkeun ka junjungan alam habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Takula wargina ka para sahabatna tulubi ka umatna anu sami-sami tumut kana ajaran mantena dibikeun ka yaumil kiamah, amin ya rabbal alamin. Para wargi sadaya, semangga urang ngalanjutkeun tina jagoan urang masih surat An-Nisa ayat 58. Dina dua minggu kapengker urang tos ngaguar anu dimaksud ulil amri dina ayat 58 anu mana pendapat kahiji anu umum ulil amri teh pamarentah. Terus aya penafsiran kedua ulil amri teh ulama. Anu katilu aya pendapat langkung khusus nyata yen ulil amri teh sahabat Kangjeng Nabi. Malihan aya nu kaopat mah langkung khusus deui anu dimaksud ulil amri teh nyaeta Abu Bakar sareng Umar. Aya nu kalima mah rada tebih tina ayat kitu nya. Anu kalima mah ulil amri teh secara dohir nama nyelaiaan cenah. Ulil amri teh akal. Walaupun secara makna mah sahih gitu nya. Fa inal aqla li kulli fadilatin usun gitu nya. Wa li kulli adabin yanbuun. Sebab akal teh setiap jalmi aya kaunggulanana, aya nyongcolangna aya henteuna. Nah, setiap adab oge eta jadi sumber muara kailmuan. Oge akal teh nah aya nafsirkeun yen ulul amri teh akal, sabab akal teh allazi ja'alahu Allahu lid-dini aslan. Sabab akal teh mangrupikeun anu jadi dasar Allah ngajadikeun agama. Tanpa ayana akal moal aya agama. Maka syarat sah ibadah diantarana teh berakal gitu. Bahkan walidunya ibadan. Akal teh jadi tihangna dunya. Nah, fa ujabat taklifa bikamalihi, maka dumasar kana kasampurnaan akal Allah ngawajibkeun taklif. Wa ja'ala dunya mudabbaratan bi ahkamihi, akal oge ngajadikeun dunya teh diurus ku hukum-hukum akal eta. Maka jalma anu berakal teh aqrabu ila rabbih. Langkung caket ka panggeranana min jami'il mujtahidina bi ghairi aqlin. Tibatan mujtahid anu tanpa akal. Ieu teh diriwayatkeun mana ieu teh ti Ibnu Abbas.
Jadi anu nafsirkeun yang ulil amri teh akal secara lafaz ayat nyulayaannya, tapi secara makna numutkeun Ibnu Abbas tiasa oge bener oge logis oge gitu nya. Sabab akal teh jadi sumber agama oge sumber dunia. Margi kitu Siti Aisyah antos naros gitu nya. Kunaon cenah jalmi lebet surgana bi aklihi ku akalna. Naon sababna? Da moal bisa ibadah teh boga akal. Bisa teh ibadah lamun boga akal. Mata akal teh engke dina usul fikih jadi manatut taklif. Jadi sumber pentaklifan hiji jalma. Di mana-mana orang bung ditaklif ku hukum-hukum Allah, tinggal jadi jelema teu boga akal. Gampangnya bung salat gampang. Bung ditaklif ku salat tinggal jadi jalmi teu boga akal. Tak akal teh sumber gitu nya. Eta pendapat nu kalimah. Aya pendapat anu kagenep ieu mah jauh pisannya. Ieu mah biasana orang-orang Syiah. Wa zama qaumun anal murad bi ulil amri aliyun wal a'immatul ma'sumun. Aya nu ngaduga sebagian kelompok yen ulil amri teh Imam Ali sareng para imam anu maksum. Ieu mah nyulayaan pisan. Sabab upami sapertos kitu maknana jang naon atuh aya dawuhan Allah faruduhu ilallah wa rasul. Jang naon diweuhkeun ka Allah jeung ka Rasulna lamun maknana ulil amri teh Imam Ali sareng imam anu 12 nu maksum teh cek ulama Syiah, cek kaum Syiah. Atuh teu kedah aya Rasul, teu kedah ka Allah aya salajengna. Nah, kamari kedah taat ka ulil amri. Ari taat teh naon? Wa haqiqatut taati. Ari hakikatna kataatan ya. Hakikatna kataatan imtisalul amri. Imtisalul amri kama anal maksiati diduha. Jadi anu dimaksud taat teh ngalaksanakeun sakabeh parentah. Imtisalul amri tadi disebutna taat gitu. Nalika urang teu taat berarti maksiat. Maksiat teh ngabangkang kana parentah. Ngabangkang kana parentah. Idan qada artinya dicanakna teh. Wa ta'ah mahudun min ta'ah. Ya, akar katana tina lafaz fil Madinah ta'ah. Ya ta'atan. Idan qada. Upami tunduk bahasa Arabna disebutna ta'at. Wal maksiat sedengkeun ari maksiat mah mafudatun min asa yaksi isyanan wa maksiatan idastadda lamun jelema eta ngabangkang disebutna bahasa Arabna teh maksiat. Di maksiat teh nalika urang ngabangkang disebutna maksiat. Maksiat ka Allah berarti ngabangkang parentah Allah gitu nya. Lamun ngabangkang ka kolot berarti maksiat ka kolot gitu nya. Duraka ka kolot sebutna teh gitu. Wa ulu ari lapan ulu eta bentuk tunggalna saurna saur ulama nahwu disebutna tina du. Ulu teh artina sarua jeung du anu bimakna sahib, anu ngamilik gitu. Ari du nama isim 5 maksudna nya. Ala gairi kias. Jadi du teh sanajamana ulu tapi teu sesuai jeung kias. Kan nisai seperti lapan an-nisa. Nisa teh tunggalna nya. Nisa teh istri, teh aya tunggalna. Tunggal nama imro'ah gitu nya. Jadi istri jamana an-nisa eta ala gairi kias. Wal ibil wal khayl saurna wa kullu wahidin ismul jam'in wala wahida lahu min lafdihi. Eta sadayana isim jama' nu eueuh mufradan, eueuh tunggalan. Ari isim jama' teh isim anu nuduhkeun ka leuwih ti dua dina basa Arab. Lamun leuwih ti dua disebutna jama'. Lamun nuduhkeun kana hiji disebutna mufrad. Menuduhkeun kana dua disebutna mustanna. Ras eta nembe masalah kahijinya ulil amri. Terus diguar ku urang rek alhamdulillah aya pangawur urang ulil amri teh tadi aya sababaraha makna. As-saniyatu ari anu kadua qauluhu ta'ala fa in tanaza'tum fi syai'in. Lamun aranjeun beda pendapat aranjeun debat
ngeunaan hiji perkara. Asalna naza'a mah nyabut. Jadi seolah-olah dibahasakeun ku tanaza'tum teh wahidun yantazi'u ku hujjatal akhari wa yudhibah. Seolah-olah setiap masing-masing teh nyabut hujah anu sanes ngaleungitkeun hujahna. Wa naz'u teh al-jadbu. Ya munaza'ah teh mujadabatul hujaj. Jadi silih tarik argumen. Cek urang kieu, cek itu kieu, silih tarik argumen. Nah, wa minhu diantarana aya hadis wa ana aqul mali yunazi'unil Qur'an. Teu pantes pikeun kaula ngadebat kana Qur'an gitu nya. Narik kana Qur'an. Nyabut Qur'an. Di munazaah debat. Upami urang debat atau napi beda pendapat fi syai'in ngeunaan hiji perkara, syai'in di dieu teh maksudna naon? Syai'in di dieu teh min amri dinikum, ngeunaan urusan agama. Lamun urang debat, urang beda pendapat ngeunaan urusan agama, farudduhu ilallahi wa rasul. Maka kedah diuwihkeun ka Allah sareng ka Rasul. Syai'in di dieu teh dibatasi di tafsiranana min amri dinikum urusan agama. Ari debat urusan kaduniaan mah teu kudu dicanak cek Quran cek hadisna. Anjeun leuwih apal urusan dunia anjeun. Antum a'lamu bi umuri dunyakum. Masalah model pakaian teu kudu kana Quran jeung hadis. Erek make baju koko, erek maju batik. Teu kudu paruduhu ilallah eta mah urusan dunia. Urusan agama, anapun urusan agama naon nutup aurat urusan agama mah. Nutup auratna urusan agama. Warna pakaian, model pakaian eta mah urusan dunia aranjeun. Anjeun langkung apal. Eta mah kudu mun parasia ngeunaan eta mah teu kudu nanyakeun Quran hadisna teu kudu. Saya resepna baju batik ya. Nusantara gitu nya. Wah. Resepna saya mah batik atau saya mah resepna baju koko. Parasia eta mah urusan marane namanya tekedah di bawa karena Quran dan hadis. Tapi upami beda pendapat ngeunaan urusan agama, masalah agama seperti masalah ritual, masalah wudu, masalah salat, eta mah kedah diuwihkeun kana Quran sareng hadis. Ka Allah teh rudduhu ilallah teh kana Al-Qur'an, wa ila Rasul teh kana hadis. Eta mah kada diuwihkeun ka nya. Teu tiasa diuwihkeun kana akal urang. Sabab lamun diuwihkeun kana akal urang moal lain sarua. Di tafsiranana ruddu dzalikal hukma ila kitabillah au ila rasuli. Taroskeun uwihkeun eta hukum teh kana kitab Allah sareng ka rasulna bisu alif bi hayatihi. Upami masih kene jumeneng taroskeun ka rasul langsung. Ayeuna tos aya atas teu aya rasul tos ngantunkeun. Maka terasna teh au bin nadri fi sunnatihi ba'da wafatihi. Rudu ila rasul teh ku ninjau, ku ninggal, ku naliti ngeunaan sunnah rasul sabada wafatna. Kan urang bingung oge ya. Karena Quran teu bisa mesekna. Karena hadis nya kitu keneh gitu nya. Teu bisa ngagali nah itu. Urang mah nyerahkeun ke ulama. Tah kae wa ulil amri, berarti ulil amrinya ulama. Ila rasul nah ka ulil amri. Upami tiasa amanya langsung kana Quran, Quran aya kieu, haram cek Quran. Lawa cek hadisna kieu haram, sunnah. Nya apal kitu mah urang teu tiasa nyebutkeun pendapat ulama. Upami tos aya pendapat Quran sareng hadis, da pasti ulama ge berpendapatna ka ieu nya. Moal kaluar tina Al-Qur'an jeung hadis. Tos jelas cek Al-Qur'an teh misalkeun salat lohor 4 rakaat teu kudu nanyakeun ka ulama. Itu nya eta geus jelas ti Rasulna sakitu, hadisna kitu gitu nya. Nah, di dia aya patokan upami madhab mana wae itu. Numutkeun Imam Syafi'i aya hadis sahih eta madhab kaula.
indah soal hadis bahwa madhabi. Lamun aya hadis sahih maka eta madhab kaula. Sebab teu tiasa ngikuti ulama upami tos aya hadis sahih. Urang tiasa ngikuti ulama, ngikuti mujtahid teh di mana urang kan tadi terang cek Qur'anna, terang cek hadisna. Di mana urang tos terang mah da pasti eta mujtahid oge ngikut karena Quran sareng hadis. Hada qaulul mujahid wal amas wa qatada wa huwa sahih. Malihan mah ditambihan wa man lam yara hada ikhtalla imanuhu. Sing saha anu teu berpendapat ku ieu, wa man sareng saha wae jalma lam yara henteu ninggal, henteu berpamadegan. Hada kana hal ieu nya kana nguihkeun kana Quran jeung hadis, ikhtalla imanuhu. Maka keimananna cacat. Ikhtalla discacat naon imanhu keimanan. Sebab engke qaulhu ta'ala in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Sebab bisa dadana ke aya kalimat in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Diuihkeun kana iman. Jadi permasalahanna urang iman teu ka Allah, iman teu ka Rasul. Lamun teu iman ka Allah jeung ka Rasul nya pek wae. Teu nurut kana Quran, teu nurut kana hadis. Wakila aya nu nyaurkeun deui da ieu nu paling enteng mah ieu al makna ari maknana teh kulu ucapkeun ku aranjeun Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah sareng rasulna eta nu langkung utami. Matak ieu teh sok dianggo di pesantren-pesantren. Allahu wa rasuluhu a'lam. Fa hada huwa raddu. Ieu teh ngauwihkeun deui ka Allah sareng ka rasulna. Ada sok aya di pesantren mah wallahu a'lam bissawab. Eta teh ngauwihkeun yen anu paling uninga kana laras mah nya Allah. Eta teh paling enteng nanya wa hadza kama qala Umar bin Khattab arruju ilal haqqi khairun minat tamadi fil batil. Ari ruju, ari lalat kana bener, uih kana bener eta langkung sae tibatan negdreug dina kabatilan. Lamun geus apal ieu teh salahnya geus ulah-ulah negdeug kitu nya. Sok sanajan ayo cek guru abdi geus saya. Juklakna ieu salahnya kumaha? Kitu nya. Rek rujuk ka ilallah Rasul atau rek ka guruna gitu. Tetap sakumaha luhungna guru urang di mana pelebah kali rumah tetep. Tapi orang memang kedah beradab, urang beretika ka guru urang. Nah di antara adab sareng etika ka guru teh di mana guru urang lepat, urang milu ngalereskeun. Milu negur eta teh etika urang ka guru urang. Justru lamun urang ngantep ya bahaya kitu nya. Komo upami guru urang teh tos seueur pangikutna. Nah, kedah diluruskeun kitu nya. Da salian nabi mah kabeh oge teu maksum. Pasti hiji waktos aya kaliruna. Kedah diluruskeun gitu. Wal qaulul awal as-sahhu ari pendapat nu kahiji tadi uih kana kitab sareng sunnah nu paling sahih. Tadi kan pendapat kedua mah rudu ilallah teh ngucapkeun wallahu a'lam gitu nya. Atau Allahu wa rasuluhu a'lam itu bahasa Arabna mah. Allah sareng rasulna langkung uninga. Eta teh rujuk ilallah wa rasul. Tapi pendapat nu kahiji anu paling sahih. Naon dasarna? Liqauli Ali sallallahu radhiyallahu an ma indana illa ma fi kitabillah. Ieu kasawuran Imam Ali nya. Ma indana mah henteu aya indana di abdi sadaya illa kecuali ma perkara fi kitabillah anu aya dina kitab Allah. Wa ma fi hadhihi sahifah sareng anu aya dina lembaran ieu. Maksudna sunnah. Au fahmun u'tiyahu rajulun muslimun atawa pemahaman anu dipasihkeun ka hiji anu muslim. Nyata ulama teh ya. Walau kana kama qala hadal qail. Nah, lamun teh mah sapertos kitu pendapatna la batalal ijtihad alladzi khussa bihi hadhil ummah. Wastinbatul ladzi u'tiyaha. Lamun teh mah sapertos kitu
maka batal ijtihad anu dikhususkeun ka umat ieu sareng ngagali hukum anu dipasihkeun ka umat Nabi Muhammad. Walakin tudrabul amsal wa yutlabul misal hatta yakhrujas shawab. Tapi dituntut umat teh nyieun permisalan da Al-Qur'an mah global, hadis oge sami, ngadamel permisalan sareng dituntut ngaluarkeun anu leres tina Al-Qur'an sareng hadis teh ka ulama. Dituntut ngaluarkeun mun cek urang meres tina Al-Qur'an sareng hadis dikaluarkeun. Sapertos kias anu memang secara tertulis teu aya dina Al-Qur'an. Maksudna teu aya teh secara tertulis jungkiringna gitu nya. Sapertos masalah ekstasi misalkan. Da dina Qur'an mah lafadzna khamru. Ari khamr mah inuman da ieu mah pel. Nah, kan teu aya dina Qur'an ge pel mah ekstasi teu aya. Cek hadisna ge teu aya, da muncul lagi zaman ayeuna. Tapi diperes ku ulama muncul we, dikiaskeun, dianalogikeun, disamikeun naon ilatna. Ilatna matak mabok. Ya, setiap nu matak mabok naon wae bentukna, jenisna, hukumna haram. Nah, tah paling itu drop amsal hatta yahrujas shawab deh. Lajang pendapat salajengna qala Abu Aliyah wa dzalika qauluhu ta'ala walau radduhu ila rasul wa ila ulil amri minhum la alimahu alladhi yastambitunahu minhu. Sandeuna gitu nya umat teh ngauwihkeun ka rasul sareng ngauwihkeun ka ulil amri tangtos bakal uninga naon anu digali ku aranjeunana dina Al-Qur'an. Kan urang kadang-kadang alim nguwihkeun gitu nya. Ku sorangan wae mung diuwihkeun ka ulama gitu. Nah. Naam, maka nami mastasarahullahu bi ilmi. Mohon eta pendapat teh kalebet tina perkara anu Allah milih ku ilmuna. Milih ieu jalma teh dipasihan ilmu ku Allah, dipasihan kelebihan ilmu. Nah eta kayaknya ulama teh mimmas taksarallahu bi ilmi walam yudli alaihi ahadan min khalqi. Tapi ku kanu sajen mah henteu ngan ka eta ulama unggul. Nah urang nembe. Nah fadzalika alladzi yuqalu bihi Allahu a'lam. Allah nanggung. Wa qadistan bata aliyun muddata aqal hamli. Nah di antawisna ya contona. Wa qadistan bata sareng tos ngaistinbat. Ngaistinbat teh ngagali hukum. Saha Aliyun radhiyallahu an, Imam Ali radhiyallahu an, muddata aqali hamlin. Pangsaeutikna masa hamil. Nah, pangsaeutikna masa hamil. Nah, pangsaeutikna masa hamil teh sittatu asyhurin. 6 bulan. Ieu teh digali ku Imam Ali ti mana? Min qaulihi wa hamluhu wa fisaluhu salasuna syahran. Dihamilkeunana sareng di sapihna teh 30 bulan. Nah, sedengkeun di ayat nu sanes wal walidatu yurdina auladahuna haulaini kamilain. Nyusuan teh 2 tahun. Fa idza fasalna haulain minas salasina syahran baqiyat sitatu asyhur. Lamun ayeuna 2 tahun disusuan teh berarti nyasana 6 bulan. Nah, salasina teh salasuna teh 30 kan ade 2 tahun teh 24 bulan. Ayeuna gabungan tina dihamilkeun sareng dugikeun ka disapihna teh 30 bulan. 30 bulan. Sedengkeun masa nyusuan teh totalna lamun ditotalkeun masa nyusuan teh 2 tahun. Ayeuna 2 tahun teh 24 bulan. Nah, 30 bulan dicokot 24 bulan berarti 6 bulan. Jadi minimal paling sakedikna masa dikandung teh mudah tahamlin
genep bulan. Tadi digalina tina Al-Qur'an. Total dihamilkeun sareng disapi 30 bulan. Ayeuna disusuan 2 tahun. 2 tahun teh 24 bulan. 100 disusuan kan disapi. Berarti tinggal genep bulan salami di kandung gitu. Minimalna eta teh digali eta teh. Di istinbat. Ari lapan dihamilkeun minimal genep bulan mah teu aya di Al-Qur'an teh. Kan ku Imam Ali tadi di emutan. Masa sakit berarti dikurangan genep bulan. Ternyata kamu bener kedokterannya sakitu genep bulan gitu nya. Nah, eta teh ulamanya istinbat eta teh ngagali hukum. Ada contohna. Seperti itu teh seueur nya misaluh wa misluhu kasirun. Wa fi qaulihi ta'ala wa ila rasul. Nah, dauhan Allah Subhanahu wa taala wa ila rasul sareng ka rasul ieu teh jadi dalil ala anna sunnatahu sallallahu alaihi wasallam yu'malu biha. Ieu teh nuduhkeun yen sunnah Kangjeng Nabi Muhammad SAW teh eta diamalkeun wa yumtasalu ma fiha sareng dituturkeun ditaati naon-naon perkara nu aya dina sunnahna. Nah, qala sallallahu alaihi wasallam Kangjeng Nabi Muhammad SAW kados ngadawuh manahaitukum an syai'in fajtanibu. Naon perkara anu dilarangkeun ka aranjeun tina hiji perkara fajtanibu maka jauhan. Naon wae perkara mah di dieu teh isim mubham. Ari isim mubham teh mencakup naon wae. Naon wae perkara anu nahaitu kaula ngararang kum ka aranjeun an sayin tina hiji perkara fajtanibu maka prak jauhan ku aranjeun kedah ditebihan. Wa ma amartukum bi sareng naon wae perkara anu kami dilarangkeun ka aranjeun diparentahkeun amartumanya diparentahkeun fa'alu minhu mastata'tum maka prak lakukeun sakamampuan anjeun fa inna ma ahlaka angin pastina binasa sahaman kana qablakum umat anu samemeh aranjeun eta kasratu masailihim loba nanyana wahtilafuhum ala anbiyaihim tapi ihtilaf kana nabina ari nanya loba ngalakukeun henteu gitu nya ihtilaf jeung ketentuan nabi mah urang mah salaku umat Kangjeng Muhammad tong loba teuing tatanya lakukeun anu diparentahkeun ku Kangjeng Nabi ulah siga Yahudi teh kapungkur di ditah mencit sapi loba nanya we gitu nya geus loba nanya teh hampir-hampiran teu ngalakukeun pencit sapi nu kumaha jaluk pika loba nanya we padahal ku ngalakukeun eta teh nya tah urang mah salaku umat Kangjeng Nabi naon wae nu diparentahkeun ku Kangjeng Nabi sok sanaos teu kaharti ku akal sok sanaos teu logis urang wajib ngalakukeun kitu nya wajib ngalakukeun naon wae nu dilarang tinggalkeun sok sanaos amis nu dilarang ku Rasul teh tapi yakin dawuh Rasul keputusan Rasul eta nu terbaik kanggo urang sadaya walaupun cek geuheurna mah sapertos anu pahit gitu nya atau teu enak kanggo urang tapi yakin upami nu imanna kuat mah eta teh nu terbaik yang urang ari nu imanna lemah mah nya urang kadang-kadang anu terbaik yang urang teh nu cek pikiran urang we gitu nya cek pikiran urang nya sapertos hukum ayeuna masalah aurat, hukum masalah ayeuna hak waris gitu nya. Cek logika orang kan banyak awewe nu dipikanya aku urang ngan ukur menang setengah. Aya laki gitu nya. Munang 2 kali lipat ti bagian awewe waktu adil Allah teh ya cek pikiran akal. Tapi upami saha Rasul eta nu sae nya can we. Malihan mah para ulama mah saking taatna ka Rasul gitu nya tong boro anu sifatna
ibadah ritual. Cacak-cacak kebiasaan sadidinten alim nyulayaan ti Rasul gitu nya. Da tadi teh mana hayatukum an sayin fajdanibu wa ma amartukum bihi fa'alu minhu mastata'tum. Eta. Dina pelebah ninggalkeun anu dilarang mah teu aya istilah mastata'tum ngadanya. Di dieu lapadna teh mana hayatukum an sayin fajdanibu. Teu make lapad mastata'tum. Tapi pelebah parentah sakemampuan. Ya dina makna yen ninggalkeun larangan mah teu aya istilah abi mah teu sanggem ninggalkeun mabok teh ngan ukur sabulan sakali gitu nya. Teu bisa tatahu teu tiasa kitu teu. Dina larangan mah, tapi dina parentah mah sakemampuan. Urang titah tahajud mampuna kok sakumaha wes mampuan urang. Urang piwarang netepan mampuna bari caliknya bari calik. Dina parentah mah, tapi dina larangan mah teu aya istilah mastata'tum. Tadi teh para ulama sareng para sahabat mah tong boro ayeuna parentah anu sifatna wajib atanapi ibadah ritual, cacak-cacak kagiatan sadidinten oge anjeunna mah nuturkeun. Balahan mah aya nu disebutna teh cik urang mah asa kabina-bina gitu nya, tapi da memang para sahabat mah nuturkeun seperti Abdullah bin Umar gitu nya. Abdullah bin Umar putrana Umar bin Khattab. Anjeunna sok nyiram hiji tangkal. Tangkal sok disiraman. Kunaon ku anjeun beut disiraman eta tangkal? Mardi Rasulullah sok kulem di ieu tangkal gitu nya. Sok kulem di ieu tangkal, dihandapkeun ieu tangkal matak kuring mah alim ieu tangkal teh buru-buru pahe gitu nya. Hayang terus we tepikeun ieu mah hayang nyontor Rasul pelebah dia teh sok kulem heula kita sok istirahat heula di dieu walaupun teu karti ku logika habet di dinya gitu nya. Atanapi Ahmad bin Hambal mah dina kan terkenal teh upami ku murid-muridna di pasihan naon sanes kurma samangka tara dituang gitu. Nah betara dituang abdi bingung nuangna kedah kumaha ieu teh. Nahan nuangna kedah dikokos langsung atau dipesek heula. Sabab abdi teu acan kantos ninggal Rasulullah nuang samangka siga kumaha. Alim nuang kana teu aya contoh ti Rasul mah gitu nya urang mah. Biar gua masalah kitu-kitu teh mah masalah duniawi ya. Gitu nya. Kadang-kadang urang mah masalah salat oge mung nyontoh Rasul teh gitu nya. Yang si cek urang we gitu nya lamun cek Rasul. Nya contohna kieu Rasul misalkeun ya contoh dina Jumatan gitu nya. Anu umum kadang-kadang gitu ya. Rasul mah terkenal gitu kan dina berjanji disebutkeun. Disebutkeun yang Rasul mah kana sallallahu alaihi wasallam yutillu sholata wa yaksurul khutbal jumu'iyah. Katanya Rasul mah sok ngalilakeun salat ngaringkeskeun khutbah. Itu lamun salatna panjang, khutbahna sok sakeutna. Rasul. Sabab naon logikana kieu? Khutbah dua khutbah teh gaganti tina 2 rakaat duhur. Rakaat nu mana? Rakaat terakhir. 2 rakaat terakhir. Maka sok muroki sok nyebatkeun rakaat ini yakumu maqama minad duhur gitu kan. Nah, 2 rakaat teh nempatan 2 rakaat tina lohor. 2 rakaat lohor nu mana? Nu terakhir geus nu awal. Nu terakhir. Sabab kisahna kawit nama khutbah teh diakhirkeun sapertos Idul Adha sareng Idul Fitri. Gitu nya. Jadi netepan Jumat heula terus khutbah. Kawitna mah kitu sejarahna. Ngan aya kajantenan Rasul keur khutbah ditinggalkeun ku sahabat teh. Ditinggalkeun pada anu dagang, anu ngobrol di hareupeun masjid. Diabadikeun dina Al-Qur'an wa taraku ka qaimah. Maranehna ninggalkeun anjeun ngadeg sorangan. Bayangkeun Rasulullah ditinggalkeun keur khutbah. Pedah tos salat kan? Tos salat Jumat, matak dibalik. Ayeuna mah khutbah heula teras salat Jumat gitu kan. Nya kabayang urang lamun salat heula khutbah sigana naringgalkeun sarua nya. Salat heula terus khutbah sigana
anu khutbahna lila mah komo wah ditinggalkeun gitu nya. Entah ditinggalkeun ada pedah cari salat gitu kan. Nah, jadi awal nama Jumat sami sapertos Idul Adha Idul Fitri. Jadi khutbahna di akhir. Jadi netepan Jumat heula ras khutbah, dua khutbah teh gegentos tina 2 rakaat lohor anu terakhir. Kan 2 rakaat terakhir lebih pendek tibatan 2 rakaat pertama. Kan biasanya 2 rakaat terakhir mah terang nganggo surat. 2 rakaat pertama nganggo surat sabada Fatihah gitu nya. Berarti lebih panjang 2 rakaat pertama. Jadi logikana upami urang arek nyonto Rasul dina khutbah kudu leuwih pendek tibatan salat. Mun khutbahna 5 menit. Nah, salatna 10 menit. Lamun salatna 5 menit nya khutbahna kurang ti 5 menit. Ulah ieu mah khutbah setengah jam gitu nya. Ngayay gitu tah. Teu nyambung-nyambung teu nepi-nepi gitu. Ari salat teu 5 menit aja. Dibalik eta teh nyulayaan jeung sunah Rasul. Jadi sunah Rasul mah salatna kedah panjang, khutbahna kedah pendek. Eta sunah Rasul. Maka sunnah dina salat Jumat mah upami ngimaman jangan khotib surat nanti paling pendek teh sabihis. Paling pendek teh al-a'la. Eta teh paling pendek. Gitu nya. Sareng al-ghasyiyah. Rakaat kahiji al-a'la, kadua al-ghasyiyah eta paling pendek dina salat Jumat. Supaya naon? Supaya ngimbangan ke khutbah. Jadi rada lila salatna sekedap gitu. Nah, urang mah sok tibaralik gitu nya. Ari khutbah meningkat panjang setengah jam gitu nya. Ari salatna nu pendek pisannya kuliah kulhu gitu. Dibalik eta teh walaupun sah sih sahnya secara hukum fikih sah, tapi eta teh teu nyunah Rasul. Dan contoh tu Rasul mah kedah panjang salat yutilus salat wa yaksurul khutbal jumaiyah. Jadi salatna kedah panjang, khutbahna kedah sakedap. Eta lamun arek nyuri tauladan ka Rasul mah ari pas khutbah kedah suri teladan ka Rasul, suri teladan ka Rasul. Khutbah daging teh suri teladan ka Rasul. Gitu nya. Khutbah daging geus nyulayaan ti Rasul. Dak lamun khutbah ka bukur di pasian pesennya ku almaghfurlah. Kang Amas Kang Mon tempatna kapung. Khutbah mah pendek panjang-panjang teuing. Hingga cukup sebenarnya eta nu nuju ngos takrib gitu nya. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin Abdillah. Amma ba'du. Usikum wa nafsi bi taqwallah. Qala ta'ala fi kitabihil karim. Alhamdulillahirabbil alamin. Barakallahu li wa lakum. Beres sakitu ge khutbah mah. Ayatnya. Eta rukunna sakitu rukun khutbah mah. Hamdalah, sholawat, wasiat takwa, baca ayat. Kan alhamdulillahirabbil alamin ayat udah tina Al-Fatihah gitu nya. Terus barakallahu walakum gitu kan. Mun urang khutbah gitu siga nanti langsung terlohok gitu nya. Nangis turun di khutbah teh. Dan rukun masa gitu. Itu da teu wajib ka harti khutbah mah. Sugan aya rukun khutbah kudu ka harti ku mustamin teu. Arek ka harti rek henteu. Malahan mah ka harti keneh nu pendek daripada nu panjang. Sabab nu panjang mah lieur kalau itu kan dia anu pendek mah misalkan pesenna wasiat takwana pesenna ngan ukur sapoin. Kedah syukuran ka Allah. Beres. Alhamdulillahirabbil alamin teh. Barakallahu walakum. Kadang-kadang nya kitu teh sabab urang mah lamun nganggo ilmu atau nganggo sesuai Rasul pas dianggap aneh di zaman ayeuna mah. Bakal dianggap aneh gitu nya. Padahal eta anu sesuai jeung Rasul nama eta. Gitu. Eta diantar contoh sederhanana gitu. Umum ada di urang gitu nya lamun khutbah teh panjang gitu nya. Ayai gitu. Sebenarnya upami anu khutbahna profesor gitu nya tara panjang teh. Abdi kapungkur kantos nubingnya menuju di Jombang di masjidna Tebuirang gitu nya. Sakat makam Hadratus Syekh jadi. Upami khutbah teh jadinya mah khutbah teh kampung ali tapi khutbahna teh tingkatna teh mau pasir unggul. Eta nu khutbahna teh emut keneh profesor Musta'in gitu nya satingkatan sareng Quraisyah. Tatara. Mun khutbah teh tara lami gitu nya. Tara make teks oge gitu nya geus eta. Kurang muka ayatna kang teks mah ayatna unggul. Tara lami khutbah teh gitu nya. Sepoin dua poin toh saeutu. Jeung ka harti gitu. Ngajelaskeun teh sok ngomong bekas we gitu nya ka harti gitu nya. Henteu panjang ngayaya gitu. Poinna teh
kata kapungkur ngajelaskeun wajalna min kulli syai'in minal ma'i kulli syai'in hayy. Ngajantenkeun setiap anu hirup teh tina cai. Digambarkeun penemuan sareng moto geus sakitu beres. Kitu nya harti gitu ku mustami. Jeung anehna teh menuju di Jombang harita raraseupeunna teh di khotiban teh kudu kana itu mustamina teh lamun di khotiban kudu ecek-ecek teh pararogo mah reamun gitu nya. Sabab sok kitu teh sok nyaya teh gitu nya. Kamari we Jumatan di Masjid Agung Bandung gitu. Nuhut bahana profesor sekedap kurpat poin gitu nya. Janji Allah dina Al-Qur'an astajib lakum. Tos gitu nya. Syarat-syarat doa ijabah hiji 2 3 4 beres tos. Karena panjang lebar. Biasana nu panjang lebar teh teu bisa nyusun kata-kata, teu bisa ngabariskeun omongan. Jadi dina Al-Qur'an mah dina ta'lim disebutkeun bahkan ieu mah sindiranana rada keras dina ta'lim. Cek bahasa Sundana mah kieu. Ciri jalma akalna sampurna qalla kalamu. Omonganna singkat. Lamun omonganna panjang lebar teuing eta teh fashhadu bihamdi. Jadi saksikeun eta rada gelo gitu nah. Rada kurang saeutik gitu teh. Cek ta'lim mah kitu gitu nya. Jadi anu cerdas mah singkat padat. Lamun anu panjang lebar sebenarnya mah teh bisa ngatur pembicaraan gitu nya. Teu bisa ngabariskeun gitu. Nyata mah cek ulama gitu nya. Pilih dina ta'lim gitu kan. Upami sampurna akalna qala kalamu gitu nya. Tapi lamun aya ucapan rada panjang lebar lah eta mah rada kurang gitu maksudnya gitu. Hampuraeun gitu. Nah, terakhir ya nya. As-salisatu qauluhu ta'ala dzalika khair raddukum mahtalaftum ila kitabillah was sunnah khairun minat tanazzuh. Maksudna eta langkung sae teh tibatan urang parasea langkung sae uihkeun kana Quran, uihkeun kana hadis. Mun urang beda pendapat saruakeun di mana benang saruana. Tos we tong neangan loba pendapat berbeda. Anu akurna di mana? Akurna sarua 2 rakaat geus eta lah saruakeun kitu nya. Ai pelebah praktekna beda saeutik mah bae. Yang penting mah akurna kan sarua subuh. Sarua kan 2 rakaat sarua berarti bae sarua mah. Geus cek Al-Qur'an ge sarua. Jadi daripada orang pasea leuwih hade urang akurkeun kana Qur'an. Eta langkung sae nya. Wa ahsanu ta'wila sareng eta teh pangsae-saena penafsiran. Takwil, pangsae-saena takwil teh urang nguihkeun kana Qur'an sareng hadis. Ngan sakali deui upami urang teu tiasa ngagali ku nyalira Qur'an sareng hadis, wayahna urang ka ulama, ulil amri teh ada bisi kabesekan gitu di beueung ku nyalira mah. Tah bisi kabesekan wayahna urang harus ke ulama. Ieu nu diaji ku urang ieu teh lain ngabeueung ku sorangan. Ieu teh meunang ulama. Yang lain abdi nu ngabeueung sanes abdi teh biasa. Ieu mah anu alih basakeun unggul ya anu ngaracik nama ieu teh Imam Qurtubi gitu. Anu ngaracikna anu meureudna tina ayat kedah dialih basakeun unggul kana basa Sunda. Nah, kumaha atunya di urang kusabab bahasa Arab teh jadi bahasa asing keneh. Gitu. Lamun tos jadi bahasa sapopoe mah nya sigana teu kedah gitu nya teu kedah ayeuna diterjemahkeun deui kana Sunda. Diterjemahkeun kana Sunda teh da pedah tadi teh ya bahasa Arab teh dianggap bahasa asing keneh jeung urang. Nya bijang umumna urang. Itu kadang-kadang disindiran ku Pak Ghazali mah gitu kan. Urang teh ari umur geus cueut ka hareup gitu nya. Geus sengserang padu gitu. Tapi teu apal jampe salat acan. Maksudna Fatihah jeung artina cek Pak Ghazali. Urang teh kuduna galingging panas tiris itu ari ngaku Islam ti budak teu ngarti arti Fatihah acan. Kan pikiranna eta teh. Tapi urang masih kena sanggup seuri cacakan eta teh bahasa urang, bahasa agama urang gitu nya. Ari ka budak mah jam kursus bahasa Inggris kan dimodalan. Yang bisa ke luar negeri sabaraha ratus ribu oge. Ari jam apal arti isi
Jampe salat mah, jampe salat lah gitu nya. Gratis oge arembung gitu nya, dibeda gratis oge. Jampe salat itu. Fatihah teh kan orang kadang-kadang geus umur misalkan teh sayang sareng Bandung geus cuet ka hareup eta Fatihah teu pira, Fatihah teh 7 ayat ya teu pira teh jumlah ayatna dari sina jero. Tapi teu ngarti gitu nya. Atau minimal urang teh bisa khusyuk ari ku apal artina mah. Bibirna ngocoblak maca lapatna atuh hatena mikiran artina gitu. Reuna ada khusyuk saeutik mah. Peureuheun urang teh khusyuk pisan teu bisa gitu nya atuh minimal ku apal arti jampe salat teh. Urang teh rada antep sakedik mah gitu. Keur salat atuh antep jeung pangeran teh. Ari keur dagang ada urang teh mung di deketan ku pangeran gitu nya. Nah, keur salat gitu coba gue cari dari apanya minimal nanda. Ieu teh sindiran yang urang gitu. Urang ayo sasarengan tingkatkeun gitu nya mata gubernur urang ngawajibkeun ka masyarakatna magrib mengaji teh eta naon. Ulah dengikeun ka generasi-generasi urang jauh tina agamana sorangan. Jauh tina sumber agamana sorangan. Akhirna akal beuki palinter, bibir beuki capetan, ngan jeung agamana jauh. Akhirna ngomong sakarepna sorangan. Eta nu bahaya. Maka mangga pikiran urang gitu nya. Atuh masantrenkeun jauheun masantrenkeun mah hese. Ka pasantren mah misalkeun atuh pangajian-pangajian nu aya anu di lembur masing-masing di Anteban. Supados nyamurang kali urang santena henteu poekeun teuing gitu. Aya damaran yang ayunan kahirupanana. Ada lain jang ustadnya da teu kudu jadi ustad. Ade nya lain jang jadi ustad ayeuna lo rajin ngaji teh. Sanes. Nanging supados aya benteng, aya pondasi jang kahirupan eta murang kalih kapayuna. Minimal gaduh kenangan kapungkur nuju alitna kantos ngaos. Kantos berjamaah sasarengan gitu nya. Eta teh jadi kenangan. Dan anu paling giat mah eta, kenangan ku sepuhna di ancana ka masjid. Kenangan kan untuk dugikeun ka sepuh teh emut. Nya abi ge emut kira di kapungkur nuju alit dicana ka masjid gitu nya. Duaan yang raih duanana tah. Eta teh lain di pasantren. Kenangan eta teh membekas. Secara psikologi membekas. Nya kapungkur abi emut keneh nya tos cara ya almarhum gitu. Abi nuju SD anu Yuswa SMA ngaoskeun teh di antawisna teh nya kapungkur itu emot teh gitu. Ada Irma almarhumah teras putrana Agihana isu nya. Kapungkur teh Yuswa SMA teh ngaraos keneh gitu nya. Rajin. Eta teh jadi bekas. Ngabekas ka murang kali teh sanes biasa maca kitabna sanes. Permasalahanna mah bakal gaduh kenangan dina jiwana. Masalah kehidupan tadi teh ngaos teh. Ya gaduh kenang. Sareng biasakeun gitu nya. Kapungkurnya alhamdulillah walaupun teu eta oge. Kapungkur almarhum Aki, Aki Asep kapungkur kenangan gitu. Bade ka Alpalah widi heula ka Aki teh. Ki bade ka Alpalah di Pasian Kopiah malahan mah. Aki Asep teh kapungkur. Bade ka Alpalah teh. Di Pasihan. Ya urang jadi kenangan eta teh. Ka budak teh gitu nya. Nah, kenangan eta anu bakal kuat tepikeun ka sepuh moal hilang. Ari almum kadang-kadang suka aya pohonna nya, ari pelajaran mah suka aya pohonna, tapi kenangan eta mah kenangan ceurik di masjid eta bakal inget terus eta teh nya. Pernah ceurik di masjid, eta teh kenangan bakal inget terus. Tibatan ayeuna ilmuna mah inget kana eta na. Gitu nya. Ingat ceurikna gitu. Nya sadayana gaduh kenangan aju alit, tapi eta teh berharga. Berharga kana eta. Cerik di masjid keur ngaji dicarekan ku guru tibatan ceurik masalah keur di mana HP masih berharga kene eta gitu nya. Berharga kene tadi teh ceurik di masjid di pengajian dicarekan ku guru. Eta berhargana jadi kenangan ke tos sepuhna. Nah, mudah-mudahan kapayuna mudah-mudahan murang kali urang sadayana semangat deui ngaosna, sadayana ayeuna ulat deui teras ngaos teras ayeuna ngamakmurkeun masjid ngaramekeun masjid supados engke janten kenangan ka warajina janten pondasi ka pamajuan kehidupan sadayana.
Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridwanillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.